Mantap kudu atoh lamun urang boga kolot jalma sok. Kumaha lamun kieu ajengan bapakna mah jalma biasa, ngan anakna dipasantrenkeun kayaan Pak, dididik ku pangresa wajaja, nepi ka anak jadi jalma soleh, maka bapak nu dijahit ku anak. Lamun teu bapak ngajahit ka anak, anak ngajahit ka bapak. Insya ieu nu ripuh mah ya salaki teu soleh, anak teu soleh. Ieu nu ripuh. Punten ibu, punten. Karsa ibu di akhirat hiji kenying penyanyi dangdut. Ulah jeung penyanyi dangdut atuh jeung ibu pejabat, ibu Iriana kersa. Jeung bojo Pak Jokowi di akhirat sareng korsan teu. Jeung LP. Jeung Trio Macan. Kersan teu. Jeung ketua partai. Jeung ketua ormas. Hayang jeung saha ibu di akhirat? Hayang jeung saha? Hah? Oh jeung keluarga wungkul, kumaha mun keluargana baraga jul kabeh. Supados salamet di akhirat dikempelkeunna di alam mahsyar hoyong saha? Jeung saha? Jeung nu soleh? Hoyong di akhirat bareng jeung Nabi hoyong. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihada wat tawadduda bainal ibad wa nahana anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibtiad. Sasarengan maos dua kalimat syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju sarafa war rifqa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wal asri innal alafi illal ladzina amanu watawa sadaqallahul azim. Sallallahu wasallam alam di sayyidina Muhammadin wa ajma'ina tiluang sulan sallallahu Muhammadin ina sawang sulan de sallallahu
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Idza dzakhala ahlul jannati, di mana-mana lebet saha ahlul jannati, ahli sawarga. Ahli naon cenah? Lebet ka mana? Lebet ka mana? Ka kantor desa. Kasur lujumna kana surga. Manya ya ahli surga lebet ka karaoke. Lebetna ka mana cenah? Ka surga sanes ka kantor partai. Ieu teh saur Kangjeng Nabi dina Hasyiah Sawi tafsir. Dawuh Nabi, idza dakhala ahlul jannati, di mana-mana lebet. Saha nu lebet teh ahlul jannati, ahli sawarga. Lebet ka mana? Al jannata, lebet kana surgana Allah. Lebet kana surgana urang lalahunane ngaosna punya. Ieu hapunten abdi henteu panggung ogum jangkung teuy. Asa kumaha gitu teh. Eta mah paragi raja ieu. Paragi diangge ku Bapak Presiden. Kewe ku Pak Bupati mudah-mudahan sumpingnya. Urang doakeun Pak Bupati urang sing sehat. Hoyong Bapak aing ka dieu gubernur hoyong. Bapak aing yo. Mohon. Kan orang doakeun gubernur orang sing sehat. Kitu nya. Meuni tararik amina sok dibere naon atuh nya. Tos. Saur almarhum di Cintawana, ngaos teh kena anced layar kedah ti luang sulan diulang-ulang. Sunah tah. Saur Nabi di mana-mana lebet. Saha ahlul jannati, ahli sawarga. Al jannata lebet kana surga, berarti nu lebet kana surga teh al muttaqin. Saha cenah? Sareng bismillahirrahmanirrahim. Muttaqin kabagi tilu. Hiji muttaqin awam. Dua muttaqin khawas. Tilu muttaqin khawasil khawas. Hartosna emut we nyalira. Keun ke urang keureu ya, urang keureu ya. Malah dina sapali hadis mah kieu Kangjeng Nabi nguningakeun. Ditaros ku sahabat, ya Rasulullah, dupi jalma nu lebet kana surga. Sanaos eta jalma teh tukang pernah zina, pernah maling, tapi maut-mautna akhir hirupna aya la ilaha illallah dawalal jannah. Saur Rasul ka surga. Ka mana cenah? Ka mana cenah? Ka surga. Ka mana emak? Ada calik di payun. Oh ka Jamban, mangga mak. Mohon, mangga mak. Wios tekedah ngarepotkeun ulah ngeupelan abdi. Mangga sok di tah emak cenah hoyong dirinya di payun. Kitu sok ngelehan nu anom. Pasian jalan. Tah gitu. Mudah-mudahan urang doakeun si emak sing sehatnya. Apiah lahir, apiah batinnya. Apiah dunia, apiah akhirat. Apiah teh aya akhirat, aya dunia 5 engke. Keun heulanan. Nah pamiptah jalma nu ka surga jalma takwa, janji Gusti al jannatu idzatil mut. Ngan ke takwa teh ibu golongan takwa teh aya 3. Aya takwa kelas paud. Aya teh takwa paud. Daek ibadah nama ngan sok aya maksiat. Kacandak iman nama maot. Ngan aya pernah berbuat dosa kapungkur ruju beneng. Ima ditobatan, wa ima anu teu ditobatan, ujung-ujung nama bakal kasur, anu ka surga pasti jalma takwa. Tuh. Tak ulah alalit mana? Ulah alalit mana? Ajengan abdi mah jalma bodoh. Abdi mah jalma teu bisa ngaji.
abdi mah ibadah ge duka kumaha ieu teh ngan dumeh baheula ku guru ku ustad ku ajengan di lembur di papagahan salat di papagahan ngaji Quran ajengan kumaha ih teu keing kumaha sing husnudzon ka Allah asal pernah diwuruk pernah ngaos tentang masalah ibadah dipidamel insya daholal jannah insyaallah amin ya rabbal mantak teu keing nyebut ahli neraka ka batur sanajan keur maksiat da can maot tuh tos masalan contoh ibu teh gaduh caroge Ki Jayet jalmi soleh contoh amin alhamdulillah caroge ibu teh tara madarang layangan tiap dinten tara ngantunkeun bada asar teh dia sajadah bari ngantos maghrib aya nu kitu aya sur ngantos di lapang gitu. Pada subuh deh dugi ka waktu isrok dugi ka waktu duha mah tara keluar tara ingkah balilahan tina sajadah da umur tos 50 tahun nu tos 50 tahun mah wayahna teh ulah dikantunkeun sajadah teh tiap pada subuh ulah dikantunkeun wios nepi ka waktu duha sare geurina sajadah wios hitung-hitung ngeprank malaikat ada gitunya ada. Contoh misalkan aya ibu-ibu gaduh caroge minas solihin ti golongan jalma soleh daholal jannah lebat kana barang caroge ibu nu solihin teh ti golongan solihin teh lebat kana surga tos di lebat surga teh kieu tah luah clear milarian jalma nu dipilarianana sakumaha hadis begitu lebet ka surga si ahad si seseorang ahli surga masalan contoh caroge ibu tina golongan soleh teh mutakin lebet ka surga begitu lebet ka surga teh saala ahaduhum an abawaihi wa an jaujatihi wa walidihi tos di surga teh caroge ibu teh luah kliek Gusti kamana indung bapak abdi Gusti can aya di surga ditaroskeun ibu Rahman Gusti geuning pun bapa can aya padahal pun bapa nu ngajurung abdi kudu hirup jujur padahal pun biang nu ngajurung abdi ngawasiatan ulah licik ulah hianat ulah ninggalkeun salat pun bapa meuni galak pisan ulah kaluar tina akidah ahlussunnah wal jamaah geuning Gusti can aya di surga pun bapa pun biang Gusti ka mana Gusti ceuk caroge urang ret di surga luak liek wa an jaujatihi caroge ibu bakal naroskeun pamajikan ibu bakal ditaroskeun ku si bapak di surga wa an jaujatihi Gusti ka mana pun bojo Gusti sababiah abdi kersa saum Senin Kemis sababiah abdi kersa netepan duha sababiah abdi kersa netepan tahajud sababiah abdi kersa ngaos rotinan caket jeung para ulama teh dorongan bojo abdi Gusti geuning bojo abdi teu aya di surga Gusti sing goreng bojona rada telat ka surga teh sok nganjuk Bang Emok baheulana masalan contoh ieu mah contoh urang dia mati aya nu kitu insa aduh ripuh ibu abdi teh nuju alhamdulillah tos saminggon kenging nikmat radang tenggorokan wih ti Banten wios teh naroskeun ge da abdi gaduh rotinan di Banten sasasi sakali lebar teh nu ngaos teh kepala desa teh aya 25 kepala desa satanggerang camat aya kinten-kinten 13 camat dacan tentara ti pangkat letkol dugi kanu biasa polisi makan tenan aya 2 polsek ka polsek nang ngiring ngaos jamaahna kirang langkung 3.500 jalma alhamdulillah sasasi sakali alhamdulillah abdi kali itu sok ngangge beus ayeuna mah da uih cilaka tabrakan kamari kena beus ari uihna kena beus deui ngantos beus bari begadang enjingna lebet angin teras we kena ieu kena naon namina tenggorokan ieu teh nembe rada engkeut-engkeut ayeuna teh ieu teh ngesang keneh panas tiris keneh ngan insyaallah upami di Bakelan Pais Gurami mah sok jag-jag teh kitu mohon ku Pais Gurami mah eta teh ceti asli teh tapi da wios aya babin kabdi mah urusan kitu insyaallah wios
si ayah mah palurah tekedah we. Gitu. Keun dayayan paknya insya. Tos urang lajengkeunnya. Barang reret caroge teh. Gusti ka mana bojo abdi Gusti? Da abdi kieu teh sabab hidmatna pun bojo. Abdi janten jalmi anu midamel kepapi warangan Gusti teh dorongan pun bojona kiat ngawagel kana hianat ngawagel kana muharramat perkara nu haram pun bojo mah boro-boro nu haram nu subhat nu makruh gesok ngawagel ka abdi Gusti. Nah ayeuna teu aya di surga Gusti ka mana bakal naroskeun ke pak urang tos naroskeun indung bapak bojo nembe wawali dihi naroskeun anak incu turunan. Gusti cek caroge ibu teh kamana anak abdi Gusti da baheula teh dipasantrenkeun dian pak malah ayeuna mah budak teh mungeun mah santen lamun eueuh sakola disakolakeun lagi di SMP IT-an pak Gusti. Gusti kamana putra abdi padahal ku abdi dipasantrenkeun padahal ku abdi didorong kena kersana tepan kamana Gusti ieu pun anak pun incu mantu abdi teu araya di surga Gusti. Sing horeng budak lagi dia lobatin ngomegam game online Mobile Legend rada telat tos naroskeun kitu para bapak si ahli surga teh payuqalu dibahasakeun ka si ahli surga ka si ahad mun ceuk bahasa Cisayong mah hei jaed jalma soleh nu geus aya dina surga innahum lam yudriku ma adrakta sanyana nu ditaroskeun ku anjeun pamajikan anjeun turunan anjeun duriah anjeun oge indung bapa anjeun kami teu manggihan kana amal alus sakumaha amal alus anjeun maneh mah tukang tahajud sapeuting aya 10 rakaatna witir ge 11 kami mah teu manggihan anak maneh pamajikan maneh kolot maneh jiga kitu jadi can aya di surga ayeuna teh. Ari salakina tukang ibadah ai pamajikan tarapati ibadah sunnah. Ari salakina kena saum sunat Senin Kemis meuni getol, ari pamajikan teu pati dinas, ya telat pamajikan ka surga. Telat. Ari putrana mah santren ngaos. Didikan agama saya sepuhna api lain ngan sepuhna teh jalma mukmin sok salat fardu mangan kana sunah teu pati getol kana peribadahan sanes teu pati getol ai putrana jalma soleh putrana lebet kana surga bakal naroskeun kolotna kunaon can aya di surga. Nyata dijawab ku malaikat, "Yeuh, maneh mah di surga teh amal manehna sae." Nu ditanyakeun ku maneh mah anak, binantu, incu, pamajikan, indung bapa maneh teu sasae amal maneh. Kami teu manggihan amal seperti saena amal anjeun ceuk malaikat. Ngawaler we sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu si ahli surga ngawaler. Ya Rabbi. Duhai pangeran abdi. Inni saestuna abdi amiltu migawe abdi kana katakwaan kana kasolehan etali manfaat pikeun diri abdi walahum jeung manfaat kangge ibu rama abdi bojo abdi turunan abdi ku malaikat atas piwarangan Allah payu maru biilhaqihim bihi diparentah itu nu ditaroskeun indung bapakna bojona turunanana supaya ngilu ka surga sabab eta anak sabab si pulan geus aya di surga kacanda keluargana dienggalkeun ka surga ibu kabantun ku caroge lamun caroge na mina solihin lamun naon cenah aduh kumaha nya ieu nu lapur mah kieu ye salaki lain jelema soleh anak eueuh nu soleh awas
Kieu ya kieu cek katerangan. Engke tingali dina Quran di bumi terjemahna we heula diajar. Kita tanyakeun ka ajengan. Tingali Quran surah At-Tur ayat 2 hiji. At-Tur ayat 20 sarang Bismillahirrahmanirrahim. Dauh Allah dina Al-Quran surah At-Tur ayat 2 hiji. Walladzina amanu sarang ari jalma-jalma amanu nu ariman itu si jalma wattaba'athum sarang diilukeun sarang pada nuturkeun ngiluan kajalma nu ariman saha durriyatuhum anak incu turunanana jalma nu ariman ngiluan ka surga biimanin sabab iman alhaqna bihim eta ngailhaq ngilukeun nyantelkeun kami nu agung saur Allah kajalma nu ariman ahli surga dzurriyyatahum ka anak incuna dzurriyahna diilukeun ka surga sabab boga kolot solihin lamun teu kolotna solihin anakna solihin kolot milu ka anak atawa anak milu ka kolot anal makna idza kana anal mu'mina idza kana amaluhu aktsara ulhiqa bihi ibnan kana au aban. Lamun aya jalma mukmin amalna leuwih alus seueur ibadahna keluargana diilukeun ka eta jalma mukmin di akhirat. Di mana cenah? Tuh mantak ulah gagabah. Ih si eta putra mama ajengan Noh, si eta putra mama ajengan Bantar Gedang, si eta putra mama ajengan Jarnuji Pasir Bokor, si eta putra mama Abah Ruhiat Cipasung, si eta putra mama Gunung Kawung, si eta putra mama ajengan anu hati-hati asal putrana jalma mukmin di akhirat bakal ngilu jeung bapana kana surga. Asal mukmin, asal iman. Mantak kudu atoh lamun urang boga kolot jalma so. Kumaha lamun kieu ajengan bapana mah jalma biasa, ngan anakna dipasantrenkeun kayaan Pak dididik ku pangresa wajaja nepi ka anak jadi jalma soleh, maka bapak nu dijahit ku anak. Lamun teu bapak ngajahit ka anak, anak ngajahit ka bapak. Insya ieu nu ripuh mah ya salaki teu soleh, anak teu soleh. Ieu nu ripuh. Punten ibu punten. Karsa ibu di akhirat hiji kenying penyanyi dangdut. Ulah jeung penyanyi dangdut atuh jeung ibu pejabat, ibu Iriana karsa. Jeung bojo Pak Jokowi di akhirat sareng karsa henteu. Jeung LP. Jeung Trio Macan. Karsa henteu. Jeung ketua partai. Jeung ketua ormas. Hayang jeung saha ibu di akhirat? Hayang jeung saha? Hah? Oh jeung keluarga wungkul, kumaha lamun keluargana baragajul kabeh? Supados salamet di akhirat dikempelkeunna di alam mahsyar hoyong saha? Jeung saha? Jeung nu soleh? Hoyong di akhirat bareng jeung Nabi hoyong? Ih. Ngomong we hayang jeung Nabi maca sholawat ngan saukur 10 kali sapoe. Salat sunat kita pati beuki. Bu kade hapunten. Di akhirat mangke ye sabada kiamat, sabada naon? Sabada kiamat. Nu terakhir di maotan teh Jibril, Israfil, Ijrail, Mikail. Begitu kiamat nu pangheulana dihudangkeun teh nu opat ieu. Digugahkeun nu opat teh.
Israfil pangpayuna Ijroil pangpayuna teras Israfil teras Ijroil teras Mikail digugahkeun teras Allah ngahirupkeun malaikat Ridwan nu pengancik nu aya ngajaga di surga sabada tiupan semprong sangka kala nu kahiji teh ibu marawat sadaya dunia hancur dunia teh kos lebu sadayana rata teu aya nu pasir teu aya nu dayeuh teu aya nu jangkung teu aya nu pendek sadayana rata jika lebu salam dunia digugahkeun ta opat malaikat 5 jeung Ridwan 3 jeung malaikat nu ngajaga tihang aras barang tos digugahkeun Gusti Allah ngutus ka malak Ridwan ka malaikat Ridwan geura ka surga anjeun geura candak di surga itu anggoan mahkota anu sakcida saena teu bisa dibanding-banding teu bisa dibasakeun ku bahasa manusia di dunia ku hebat-hebatna mewah-mewahna mahkota jeung acuk anu luar biasa bari cokot ku maneh burok Ridwan nu aya di surga burok teh ibu dihias ku batu jabarjud ku batu yakut pelanana mastakana burok sebab hiji-hijina hewan nu pangheulana dihirupkeun sabada kiamat adalah burok barang burok tos dicandak anggian mahkota tos dicandak saur Gusti Allah ka malaikat geura teangan geura hudangkeun Muhammad kakasih kami anterkeun eta pakaian surga anterkeun burok ameh ditunggangan ku Muhammad supaya Muhammad geura ka surga kakasih kami teras malaikat nu opat teh ibu ngaprak ieu malaikat panjangjangna Jibril teh ibu puluhan jangjang anu 2 wae bisa nutup ti masyrik nepi ka magrib jangjang malaikat Jibril barang Jibril Mikail Israfil Ajroil melarian makam Kanjeng Nabi teu aya cirina ibu teu aya kuburan jika di Cisayong moal aya rata kabeh kos lebu teu aya Madinah teu aya Mekah akur Cisayong Mekah Madinah rata kabeh akur sadaya barang malaikat para bapak milarian kubur Nabi bade ngagugahkeun Nabi bingung teu aya cicirina teu aya tetenger mentak ai makam sok kaleuwihan teuing lamun pamakaman di makam umum ulah sok di tembok ulah sok di saungan haram hukumna sebab tanah wakaf mun makamna tanah sorangan pek pasang panggung para show ge di dinya bisi rek ngahibur nu paeh rek ngayakeun orkes dirinya haram jadah teuing sabodo teuing lain urusan aing ngan pasti doraka awas ari makam umum teh keing berlebihan makan umum mah kedah sederhana nu penting ngiblat nu penting naon awas lamun makam teu ngiblat 3 poe makatna beleger keneh can ruksak wajib diarah kiblatkeun dan nu penting mah mait mah ngibakan sing bener lamun ngibakan teu bener aya najis keneh kabujang dikuburkeun jerit-jerit di alam kubur eta mait mantak sing nyaah kanu tukang ngibakan mait di lembur sing nyaah gagal we ngibakan najasah teu kabersihan atos jerit ulah gagabah komo nu maotna teu mawa iman Islam pan kapungkur kajadian di ajengan sadili kikisik almagfurlah mama ajengan jelema ngumbara ka Jakarta dasar jalma bodoh bari balangsak dipaksa teu salat lila-lila ninggalkeun agama Islam pan dipencut zaman Kang Ajengan Amin kapungkur abi ti bujangan keneh di daerah dinya Masya Allah pan saban wengi kakalayangan korin kapirna teh jerit cina ngetrokan imah masyarakat nyeri kubur teh nyeri siksa kubur kumama ajengan sadili menjelang maghrib ka makamna nyandak awi gitu ditancapkeun pelebah aya haseup ngebul tutup ternyata getih janten urang kedah mikanya ka jalma nu sok ngarumat janajah tukang ngibakan tukang mulasara lamun aranjeuna teu aya rek kumaha urang jejeritan ge di barja nauzubillahi min pikanya nu tukang ngibakan mayit mun aya milik payunkeun ka aranjeuna manawi sugane urang maot ke kaumuran ku anjeunna mulasara janajah urang ngibakan janajah urang kalawan leres kitu teu leres madu habu ngeri insyaallah ya karim barang sadayana malaikat ngabring
kuring ari dunia kabeh jiga lebu warna bodas. Dunia teh jiga lebu, memeh dunia diibdal, memeh dunia diganti ku Allah sakumaha dina Quran engke dunia kahujanan heula sanggeus kiamat 40 poe 40 peuting. Ieu malaikat ret kakencaret kakatuhu teu aya masrik teu aya magrib teu aya kencakatu istilah sim kuring ngungkul ameh ngarti kanu ngadengekeun. Sadayana papakrata bingung milarian makam Kangjeng Rasul ari ku Gusti Allah kedah digugahkeun sebab moal aya manusia sabada kiamat nu pangheulana digugahkeun kecuali Kangjeng Nabi sakumaha dina hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi heula memeh urang. Mapai malaikat teh ibu bapak. Barang tika tebihan cek tibit cina itu aya nurung cahaya nur cahaya mancer kaluhur ka langit. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Ari Kangjeng Rasul urang di samping jenengan Muhammad Ahmadu Hamidun Mahmudun Sayyidun anjeuna gaduh jenengan Toha Yasin oge nurun Kangjeng Nabi urang diantawis jenengan mantena nu 200 langkung aya jenengan nurun sakumaha Gusti Allah nguningakeun dina Quran wa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Rasul disebat nurun cahaya ari ngaran cahaya adz-dzahiru bidzatihi al-mudhiru li ghairihi pang babari ngarti ngaran cahaya teh kusabab datna cahaya tembong sagala perkara zuhurul asya'i jiga siang ayeuna mun poek mongkleng teu aya cahaya moal katingali gurilap tiungna bahkan rupa beungeutna teu katenjo geulisna badas hideungna lamun poek mongkleng mah teu bisa kabedakeun nanaon sabab cahaya matahari cahaya lampu bisa ngabentenkeun rupi-rupi warna sebab Kangjeng Nabi nu disarupakeun jeung cahaya urang terang mana holik mana makhluk mana bener mana salah mana dunia mana akhirat. Tuh ibu begitu malaikat milarian di mana makam Nabi da teu kapcingali Madinah jeung Mekah aya cahaya mancur kaluhur. Cek Jibril ka Ijrail il bro mun bahasa urang mah bro asana itu euy makam Muhammad teh euy sebab eueuh nu boga nurun kecuali anjeunna teras we berangkat opat malaikat ya di sarangan kuburok cenah saur Jibril Israfil da anjeun pingpinan nu tukang niup semprong sangkakala teh coba cina ku anjeun gugahkeun ih cina ku anjeun we bro kan Jibril teh pan Jibril mah cina ente mah cina sobatna Kangjeng Muhammad jeung ente mah sering panggih sok nurunkeun wahyu ai cek Jibril ih kaula mah izin cina ka Muhammad kapaksa we Israfil teh ibu nyaketan gundukan debu anu rata aya cahaya mancur cek Israfil teh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu jeung saterasna barang Israfil nyebatkeun assalamualaikum ngucapkeun assalamualaikum kakak assalamualaikum ayyuhan nabi teh tegugah Kangjeng Nabi ibu teu naon cenah teu acan gugah teu acan beulah kuburna ari saur Israfil teh bril cenah bril teu hudang euy ku uing mah cenah
Coba cina ku inta kau lama isin. Coba cina tuh Israel il manin bagian nyebut nyawa cina il baheula. Cocok ku ente hudangkeun. Teras we Israel teh Bu. Assalamu alayka ayyatuhar ruhu thayyibatu. Udhuli ila jasadi thayyibi. Wahai ruh yang suci, masuklah engkau ke dalam badan yang suci. Begitu Israel nyeroskeun teu beulah deui makam Nabi, teu kaluar Kangjeng Nabi teu acan gugah. Akhirna Israel deui nyarios. Assalamu alayka ayyatuhar ruhu thayyibah. Qumi lifaslil qadha'i wal hisabi wal aradhir rahma ala rahman. Begitu Israfil nyarios uluk salam bahwa anjeun kedah salam ka anjeun Muhammad ka anjeun Rasul geura gugah sebab bade aya paslil qadha bade aya hisab bade kedah majab ka pangeran anjeun nu Maha Rahman. Tiba-tiba ibu cahaya nu mancar tina lebut ya beulah eta lebut teh taneuh lebut teh beulah parak hadis sahih Bukhari barang beulah katingali Kangjeng Nabi nuju calik bercahaya leuwih tibatan caang bulan purnama sakumaha dina barjanji anta badrun anta syamsun anta nurun fauqa tuh barang Nabi gugah ti kubur ibu dina hadis sahih Nabi teh kieu tah ngeprukan lebu nu aya dina mastaka nu aya dina rambut sareng dina janggot Nabi teh kieu ret ka Jibril awas hati-hati. Begitu Kangjeng Nabi ningali ka Jibril. Jibril, ieu teh poe naon Jibril? Poe naon? Naroskeun Kangjeng Nabi dan nembe digugahkeun deui dihirupkeun deui. Ieu teh dinten naon Jibril? Diwaler ku Jibril. Ya Rasulullah ya Muhammad kakasih Allah. Ieu teh yaumul kiamah, ieu teh yaumul hasrah, ieu teh yaumut tanad, ieu teh yaumut talak, ieu teh as-sahah, ieu teh al-haqqah, ieu teh al-qari'ah, ieu teh yaumat taghabun, ieu teh yaumut tanad, ieu teh yaumul jaza, ieu teh yaumul hisab. 50 ngaran. Kiamat teh boga ngaran 50. Begitu disebatkeun kitu Kangjeng Nabi. Oh tos kiamat, tos waktu na hisab. Saur Nabi ka Jibril, manawi aya berita naon nu kangge kaula Jibril? Diwaler ku Jibril. Ya Muhammad, kami dipiwarang ku Allah nyanggakeun ieu acuk surga. Mahkuta surga nu sakieu ginding jeung sayana para sepuh sadayana moal aya nu ngabandingan ku kasayan acuk anggean di dunia moal aya naonan dibanding acuk engke disanggakeun ku Jibril. Ieu geura angge ku anjeun itu burok nu diteretes ku Jabar Jud sareng yakut batu-batu sare dina punggung burok kanggo anjeun angkat ka surga. Saur Kangjeng Nabi Jibril kaula lain nanyakeun eta lainna perlu eta lain perlu. Kangjeng Nabi naros deh ka Jibril bari neuteup Jibril kumaha di mana umat kaula urang Cisayong, urang Tasik, urang Jawa Barat, urang Indonesia, urang Malaysia, urang Brunei nu baheula di duniana pernah migawe dosa. Jibril di mana ayeuna Jibril? Nabi gugah teh nu ditaroskeun jelema nu doraka. Jalmi naon cenah? Salah. Nabi gugah para bapak naroskeun teh jalmi nu sok dosa. Jibril ka mana umat kami nu sok pernah doraka baheula di dunia? Kamarana Jibril? Buah-buahku anjeun diantep aya dina sirat. Aduh Jibril di mana umat kaula nu baheula di duniana pernah pasek, pernah doraka, pernah seserenteng kacaroge, pernah nganyerikeun bojona, pernah nganyerikeun putrana, nganyerikeun tatanggana, nganyerikeun ka ulama, nganyerikeun ka tokoh, nganyerikeun ka papada jalmi nu ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa. Di marana Jibril buah-buahku anjeun diantep dina sirat Jibril. Masya Nabi gugah nu ditaroskeun teh eta tina pakuburan. Jalma jogi jiga sim kuring. Jalma kaseseueuranana
Nu ditaroskeun teh golongan nu sok ngadamel pi maksiat, nu sok doraka tapi iman keneh. Nabi hariwang bisi cilaka digejebur dina sirot. Diwaler ku Jibril. Ya Muhammad, saestuna teu acan aya nu dihirupkeun deui, teu acan aya nu digugahkeun deui. Israfil teu acan niup semprong sangkakala, sateu acan anjeun digugahkeun, moal wakaya nu digugahkeun ti pakuburanana. Mun bahasa urang mah, ya Rasulullah teu kedah hariwang umat anjeun sanajan umat anjeun ti golongan pasek pernah doraka. Sebab kabeh ge can digugahkeun, can aya dina sirat. Mungkul anjeun nu karak digugahkeun ya Rasulullah. Tenang we Nabi teh tentram we pandangan jeung emutanana. Tumpak kena buruk berangkat ke surga, sujud Rasul di surga. Saur Gusti firman Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad, gera cengkat anjeun, irfa fasal gera suhunkeun, lain waktuna sujud lain waktuna salat. Naon nu disuhunkeun ku anjeun, nu disuhunkeun ku Nabi. Ya Allah, sakumaha janji anjeun tentang umat kaula nu sok doraka di dunia, kumaha Gusti ayeuna. Diwaler ku Gusti Allah sakumaha dina Quran surah Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, saur Allah, kami pasti bakal mere perkara urusan umat anjeun nu anjeun pasti ridho kana kaputusan kana pamere ti kami. Plong we Kangjeng Rasul. Engke urang kana sirot, ibu meuntas kana naon cenah? Sirot. Sirot teh jembatan ya, alamat di jahanam. Eta sirot teh kada aya benteng ibu, kada aya ngadamel benteng hiji, benteng dua. Jembatan kieu teh ibu punten nya. Dina kitab Kalimatut Tauhid kayak ngaos abdi ti pun lanceuk ti Mama Obay di Dengklok kieu tah. Lempeng sirot. Lamun urang keur di duniana hablum minallah kena amanat Allah, rukun iman rukun Islam dicumponan, sarua jeung boga benteng belah katuhu. Lamun urang benteng katuhuna ku hablum minas sae, kudu disarengan ku hablum minanas. Di antara hablum minanas kudu nyambungkeun kabarayaan jeung keluarga. Lamun jeung lanceuk jeung uwa jeung mamang jeung bibi api lain teu pernah disilaturahmian, maka benteng belah dia bakal jebol ku seuneu neraka nu ngalentab-lentab. Bari hapunten sanes sungkul aya seuneu nu ngabuleun kana jembatan, bari aya jiga useup besi wajah tingalina hasiah sawi. Aya jiga besi herang dina wajah seukeut jiga useup kitu tah ngabandringan jelema nu meuntas serepet. Aya jalma ibu nu meuntas dina jembatan ieu salamat mah salamat nepi ka lawang surga ngan barocok awakna. Alhamdulillah sakitu ge alhamdulillah. Nu bahaya mah ieu pas meuntas benteng kencah katuhuna teu ayaan. Seuneu ngalentab-lentab tina neraka. Bari kabandring ku baja, tina baja besi baja putih anu jiga useup kabandring ka candak, kaparat ku useup tembus kejebur ka neraka. Nauzubillah min. Eta Rasul ibu di lawang surga ningalikeun bari, ya Rob salim ummati ya Rob. Salim ummati, salametkeun umat abdi ya Rob. Saur Rasul. Masa muga-muga urang rukun iman rukun Islam amanah ti Allah sareng hablum minanas jeung baraya kade jeung baraya jeung mamang jeung bibi jeung adik jeung lanceuk wajib ayu solabihi, wajib nyambungkeun sabaan tepangan. Ulah karena balangsakna, ulah karena koretna, ulah karena beungarna, ieu mah karena diperintah ku Allah jeung Rasul nyambangkeun baraya nepangan lain panggih di jalan nyabaan tepangan. Engke jadi benteng di akhirat kabelah kenca urang tah tina seuneu neraka. Amin. Ya Rabbal. Eta Kangjeng Nabi gugah ti kubur baas teh. Nu ditaroskeun teh urang ibu. Jibril, ka mana umat kami nu sok ninggalkeun salat? Jibril, di mana umat kami nu sok doraka? Nu sok maksiat? Nusok seserenteng kacaroge, mana umat kami nusok nyeri pamajikan? Jibril, di mana Jibril? Buah-buahku anjen diantep di sirot di jembatan di si calilaka Jibril. Masya kanya Rasul kau para sepuh sadayan. Moga-moga we nya, moga-moga. Urang Madinah sirot di pasihan salamet gitu. Mudah-mudahan itu bocok-bocok acan mudah-mudahan.
Cenah aya kakait saulat saalit nu penting mah salamet dugi kalawang surganya. Mudah-mudahan gitu mudah. Insya Allah. Sing patuh kena amanat rukun iman rukun Islam teh amanat ti Allah kan tos ditawiskeun ka gunung ka langit teu sanggupeun. Nu kadua benteng kadua eta hablum minanas jeung keluarga dawil furud dawil arham. Dulur ti bapak dulur ti indung koma saindung jeung sa sing arakur bahaya teu akur bahaya komo urang nganyabaan dengan saukur dulur kanu beungar kanu balangsak maka api lain kade titip mantak urang Sunda mah saburuk-buruk papan jati jeung dulur tekeng jadi pecah gitunya berat resikonya berat dipiwaran lagi ayu sola nepungkeun kedah nepungan urang kedah sumping lain panggil di jalan insya tuh para sepuh masya ya Allah ya kan tuh iya tengke ahlul jannah tadi uih deui kena hadis nu nembe sakumaha dina atur ayat 2 hiji anak turunan bojo caroge anak pamajikan incu bakal milu ka kepala keluarga anu solihin kena surga asal anak incu jalma iman. Lamun teu bapana soleh anakna solihin bapana jalma iman tapi teu sahebat amal anakna maka bapak ngilu kana ka surga jeung indungna. Matak sarang bismillahirrahmanirrahim. Upami urang rumaos sanes jalma soleh pepeje lebetkeun putra ka pasantren ka ulama akhirat sangkan jadi jalma soleh boga anak solihin jadi cantolan urang kakaitan urang jaga kana surgana Allah lapur kacida mun kolotna teu soleh anak teu soleh bade ka mana urang ngait ibu sok mangga bade ka saha urang ngait mangga emutan mangga sehingga hapunten lamun urang teu gaduh kakaitan keluarga wayahna kedah kakaitan sabab sareng bismillahirrahmanirrahim. Lamun teu aya keluarga nu soleh wajib ngusahakeun gaduh guru kiai ulama anu soleh kiai akhirat eta dipika cinta ku urang dituturkeun ilmuna diikuti amalna ngan amal urang teu sahebat amal guru urang maka di akhirat urang dicandak ku guru urang ka surgana Allah. Astagfirullah Rabbal Baroya Astagfirullah minal khotoya Astagfirullah Rabbal Baroya Astagfirullah minal khotoya. Ibu bapak urang teh nyantel ka guru mun teu boga kolot soleh teu boga anak soleh ke guru ka guruna asyahul asyah ahaku biluhuki katalamidati guru nu dipikuti ku urang dipika cinta ku urang nu disebab ad-durriyatu bisababi wa huwa al-mahabbah fa in hasala mahal mahabbati taklimu ilmin au amalin seperti murid ka guru cinta ka guruna gurunanya kanu jadi muridna nuturkeun amal guru teu kataekan ilmuna teu sahebat guru amalna teu sahebat guruna insyaallah di akhirat eta murid kacandak ku guruna ka surga amin insyaallah urang nuturkeun pangersa uwa di dieu wajaja rotinan ngaos sebagai jalma awam jalma bodoh urang nuturkeun langkah anjeunna uwa engke nuturkeun sareng-sareng guruna sareng sepuhna teras
Wa dugi ka petir, dugi ka pasir kadu, dugi ka Syekh Ahmad Bandaniji, ti Syekh Ahmad Bandaniji dugi ka Ki Khalil Madura da muridna Ki Khalil, Ki Khalil ka Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ka Syekh Nawawi, tras ka Ibnu Hajar, ka Imam Yahya Zakaria Al-Ansori, terus dugi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tetiasa orang langsung ka Rasul, da urang mah jelema naon? Bodoh. Tetiasa. Bujeng-bujeng ka Rasul. Mun ti ama Bupati Sumping ayeuna ka dieu. Moal ujug-ujug naroskeun ibu nu ditaroskeun teh camat heula. Nembe camat nyarioskeun masalah pendudukna ka Bupati. Kamtenan ka pangkat Rasul. Urang nu kebluk mutabaah kana sunnahna, urang nu tebih, urang teh moal langsung ka Rasul, ibu langsung teu tiasa langsung ka guru heula ka ulama. Mun boga kolot wali, mun boga kolot turunan ulama ageng, kolot urang ka guruna dugi ka Kangjeng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. tak muga-muganya, muga-muga palurah pun dulur abdi palurahna si ayah. Amin. Muga-muga di desa ieu mah jadi ahli sholawat. Amin. Kan urang mengaji teu kudu luhur-luhur, tuturkeun wajajah di dieu. Teu kudu ngaji kitab garede, da moal mampu. Tuturkeun guru. Sing darines ijtihad. Al ijtihad fi kulli wasail. Tanamkeun cinta ka pasantren, cinta ka ulama. Cinta ka ulama. Cinta ka ulama, dumuk ulama urang di dieu, guru nati mana, sepuh nati mana, jelas ilmu tuturkeun penuh ka cinta. Sebab dipiwarang ku Allah jeung ka Rasul, sing dines kena piwarangan Allah, insyaallah kacandak ibu kacan. Oge urang doakeun ieu pasantren gaduh SMP IT. Abdi mah teu ridho, ibu teu ridho. Lamun aya pasantren ngadirikeun sakola di jarauhan ku masyarakat teu ridho. Sebab ari sakola nu di jero pasantren meureun aya wujud kidam bakoan, aya ngaji surutul wudu'i, aya ngaji maca Quran, aya diwurukeun akidah anu bener nu salimah. Nah ridho ibu, mun anak ibu isuk pageto saukur dididikan teu aya agamaan, teu aya pendidikan wudu, praktek salat tuturkeuneun. Sebab ngaji ilmu agama mah kudu jeung guru, teu tiasa tina buku wungkul, kedah jeung guru, kedah aya contoh. Nah ridho ibu di akhirat anak orang kitu ridho. Nauzubillahi min. Mangga areusian ieu pasantren, areusian madrasahna, areusian sakolana. Niatan Gusti abdi jalmi awam hayang saparahu, hayang sakapal jeung pangersa wa ajengan, wa jeung ulamana, jeung sepuhna jeung guruna di akhirat. Niatan kitu insya sakitu ti abdi. Hatur nuhun Palurah, Ketua Abdesi, Pak Camat, MUI sadayana weh. Moga-moga ieu pangaosan dina raga Pekan Muharram anu teras diperingati ku Kecamatan Cisayong di wilayah Kecamatan Cisayong, utamina desa anu sangat dicintai kurang. Moga-moga tambih tahun, tambih majeng, tambih makmur kagiatan-kagiatan kasayan. Ya Allah, ieu SMP IT dian Pak, mugi-mugi ku Gusti dimajengkeun, diberkahkeun, digampilkeun urusan administrasi pemerintahan. Amin ya rabbal. Insya lamun jelema ngahambat karena perjuangan pasantren sarua jeung ngahambat salamet di akhirat. Sebab di akhirat nu dituturkeun hampura sanes camat, sanes lurah, sanes bupati, sanes gubernur, sanes presiden. Bujeng-bujeng di akhirat geletuk urang maot we di barjah ibu nu diantos-antos ku urang teh nu kaya, nu kaueuh nu ngahadiahkan. Tapi lamun di lembur aya ajengan, aya pasantren, aya anak orang di pasantren, tiap badah sholat sok dibacakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya wali jami'il muslimina wal muslim. Pang istighfarankeun ku pasantren berjamaah dina wiridan tiap badah sholat. Insya sakitu ti jisim kuring nu ari calan muga-muga sing pada rajeng. Maklum sing sarabar hirup di akhir zaman, sing sarabar samporet segala di akhir zaman. Usaha saramporet ngan cekap saukur keur satu angeun sadi dinten. Hese nyesa ladang usaha ka tukang goengan, ka tukang naon nu di tenda nu ditanggung. Abdi ngaduakeun muga-muga sing sarabar, sing tarawakal,
sing kapanggih rizkin wa halal ti Allah, sing karuat ulah ninggalkeun salat nu 5 waktu. Muga-muga teu kapanggih di dunia ayeuna ku anjeun sing kapanggih ku anak hidup sadaya. Di akhirat dikempelkeun sareng guru-guru sareng para wali kakasih-kakasih Allah. Urang doakeun sawangsulan deui wa amir hadal ma'hadian pa ya Allah biwajhika ya Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sadayana waghfir lana sadayana ya wasi'an karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal muqtahimi. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Ari husrin kabagi 2. Karugian ayat 2. Karugian di dunia, husrin dunia, husrin akhirat. Husrin di dunia, mungkin sepuh, teu ibadah, seueur masalah, netes semplek, nincak semplak. Ciri husrin di dunia, husrin akhirat, rugina tekenging kanikmatan di akhirat. Lamun urang di dunia, mungkin kolot, mungkin loba masalah, titik brek kahirupan, buru-buru balik ke Allah, sebab cirina husrin. Ibu kiai baheula mah tarakeun aku setruk, tarakeun aku anu, sebab baqiyatus sholih, amal saloleh ila ladina amanu amal sholih. Sehat, mungkin sepuh, mungkin waspada, mungkin gairah ibadah nu tos 70, mungkin getol ngawasna ibadahna ya Allah. Eta ulama baheula kitu, henteu husrin di dunia. Lamun mungkin sepuh masalah teu eureun titik berak deui, buru-buru aibuna taibuna Allah, buru-buru urang balik ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri urang keur dihusrinkeun dina saat eta. Nauzubillahi min, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.